Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu dimana wae ayana para mancomania salam dunianya di tatar Nusantara dugi ka nagari-nagari tetangga. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya sehat lahirna sinareng batina tetap dipaparinan kalancaran rezekina dijembarkeun manah oge digambilkeun sagala urusanana monggo Allah taala amin. Patepang dangu deui sareng Aki sapertos biasa di acara nu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Naraskeun hanca katunda dina jejer lalakon Gandrung Sukma Sanjaya karangan Wedang Hati Cimahi Bandung. Tos dugi bagian ke-84 pamirsa sadayana teka raosnya tos 84 deui. Pilihan teu apal ngeunaan Sanjaya jejer mimitina tanapi asal muasalna nya jujutanana. Dongeng Gandrung Sukma Sanjaya teh mangrupikeun dongeng lanjutan atanapi terasannya atanapi sambunganana gitu. Ti dongeng Jawara Gunung Galunggung oge Jawara Pedang Dewa. Janten upami balai apal jujutanana ti mimitina kedah ngadangukeun heula nyaeta dongeng anu judulna Jawara Gunung Galunggung sareng Jawara Pedang Dewa. Tos taramat di pedar di channel Tepas Sunda kantun di korehan bae. Upami ti video mah panjang teuing orehan ngagebay teuing ka handap. Tos di playlistkeun ku Aki teh kantun dibuka we dina playlistnya. Aya judul-judulna di dinya. Anu nembean manco nembean ngadangukeun atanapi anu tos manco teh acan subscribe mangga ulah asa-asa di subscribe wae nya. Di toel tombol loncengna supados aya notifikasi atanapi beja ka HP na sewang-sewangan upami Aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng Aki nya urang sasarengan ngeureuyeuh bari nikreuh ngareuah-reuah ngamumule seni budaya dongeng Sunda. Seni budaya dongeng Sunda teh mangrupikeun titinggal karuhun urang sadaya anu kedah dimumule. Supados tetap nanjeur tetap waluya di negeri nyalira. Padas teh nyangkolong kana waktos mah urang ngamparkeun deui sama kabuitanana atuh sor aya kolak waluh pamirsa damelan sinini mangga kaparayun sadayana prung Tanjung Bagus panona molotot kawas anu kasima tisaprak ningali Sanjaya panona mencrong teu daek ngiceup. Tanjung Bagus nyelapkeun trisulana kana cangkengna bari gutak-gitek manehna ngadeuketan ka Sanjaya. Tanjung Bagus ulah ngadeukeut kayeuh cek Nini Pasung Jagat nyarek muridna. Ih, ukur ngadeukeut hungkul atuh Nini dah moal matak lecet ieu. Ulah kadinya. Manehna sigana bae anu nahan kana teungeulan bulan getihan. Jadi manehna teh musuh urang. Ih, Nini teh Tanjung mah ukur rek ngadeukeut hungkul moal rek ngopepang kumaha atuh mah nya mani teu meunang. Manini deh guru teh mani cerewet pisan. Teu bisa kitu ngabedakeun mana musuh mana kabogoh. Gancang ngajauh.
Sentak Nini Pasung Jagat bari molotot ka muridna. Tanjung Bagus mundur deui. Bari utuk geneng sarta bibirna dipunyan penyonkeun. Dasar Nini teh nya meni teu meunang we murid teh meunang kesenangan seutik bae mah. Meni geuleuh aing mah geuleuh pisan deh. Nini Pasung Jagat muncereng ambak deui ka muridna. Jep. Dipuncerengan mah Tanjung Bagus teh jempe. Manehna teh wani utuk geneng deui tapi bibirna tetep manyun ka wastutut. Budak ngora. Naon maksud anjeun ngahadang cengkilan bulan getihan kaula heh? Cek Nini Pasung Jagat bari muraleng ka Sanjaya. Kuring mah kurek ngingetkeun ka anjeun ini. Lamun tenggelan anjeun teh teu pantes dipake narajang kadua urang wanojangora. Guru mah pantes nage ngalawan guru deui. Murid ngalawan murid. Mun murid eleh guru ulah milu tarung, tapi warah deui muridna sangkan leuwih jago. Wanceh, ulah milu campur maneh kena urusan kaula. Namun henteu anjeun bakal cilaka. Beungeut kasep anjeun bakal diobojet ku leungeun kaula. Ngarti anjeun, heh? Puguh teu pati ngarti kuring mah Nini. Anjeun rek ngawawejet beungeut kuring. Nampiling kuring ge cantang tu anjeun teh mampu. Cek saha sia het hiuk gomplong. Dina gerakan anu kilat Nini Pasung Jagat nampiling kana pipina Sanjaya ku dampal leungeun kencana. Bari geus dieusi ku tanaga jero. Tapi Sanjaya teu kunaon-naon sabab manehna geus ngawatek karang sewu pikeun nahan cabokan Nini Pasung Jagat. Cah kulau sajeleng-jelengeun rek maju narajang ka Nini Pasung Jagat. Tapi ningali Sanjayana henteu kumaha-kumaha sarta henteu cilaka atawa tatu. Teu jadi cah kulau tu teh narajangna. Nini Pasung Jagat katampo muringis dampal leungeunna karasa nyeri. Kawas geus nampiling batu karang anu kacida teu asna. Kurang ajar ieu budak teh. Lumayan oge pangabisana. Pipina wanita kacida. Kawas watu karang bae. Gerantos Nini Pasung Jagat dina jero batina. Sok atuh Nini buktikeun. Lamun anjeun teh bener bisa ngawawejet beungeut kuring. Sombong siah benceh. Rasakeun sangan kaula sia. Hiat. Nini Pasung Jagat ngabebatkeun tongkatna ka arah Sanjaya. Angin tarik ngadius ka arah dada Sanjaya. Sanjaya ukur ngagupai laun ku dampal leungeun katuhuna. Sanggeusna ngawatek sayuti angin. Wutsir seor bledag. Angin serangan Nini Pasung Jagat langsung belok. Nembrag ka arah Tanjung Bagus anu nangtung di sagigireun Nini Pasung Jagat. Tanjung Bagus ngahanyu panonna murlang. Katempo aya getih anu ngalembereh tina juru bibirna. Nempo kitu Nini Pasung Jagat tambah kahudang amarahna. Manehna langsung ngawangun kuda-kuda. Kunaon teu narajang ku jurus datang bulan teh Nini? Cek Sanjaya bari mesem. His, lain jurus datang bulan deula.
Tapi jurus bulan getihan. Ini pasung jagat menerkeun ngaran jurusna anu disebut salah ku Sanjaya. Sarua bae atuh nini. Apana nu datang bulan teh pasti meureun getihan, kitu lain. Budak setan dasar. Teu perlu jurus bulan getihan. Pikeun ngarubuhkeun anjeun mah. Cukup ku jurus iblis ngaletak karang ge. Jurus naon? Jurus naon bieu teh? Jurus eueuh pagawean eta mah nini. Nanaonan iblis ngaletakan karang sagala. Jurus ini masuk ararane. Jurus anu datang bulan, ayeuna jurus iblis pangangguran, ngaletakan karang teu pupuku. Tuluy aya jurus naon deui nini? Sanjaya kala ngaheureuikeun. Atuh nini pasung jagat beuki karera amarahna. Beuki teu kawadahan ngarasa dicecele ku budak satapak. Nini pasung jagat langsung narajang ka Sanjaya ngagunakeun jurus iblis ngaletak karangna. Ngagunakeun tonggong dampal leungeun kencana. Didorongkeun ka arah Sanjaya haseup hideung ngadius ka arah dada Sanjaya. Tapi kawas tadi Sanjaya ukur ngagupay lalaunan ka arah haseup anu keur ngadius ka arah dirina. Haseup ngadadak ngabelok bari nambahan gancang ka arah Tanjung Bagus anu nangtung teu jauh ti guruna. Hus peledak. Ayo tobat. Tanjung Bagus ngajerit tarik. Sabab manehna teu sayaga da puguhkeun ngararasakeun kanyeri urut diteumrag ku angin serangan tadi anu dibelokkeun ku Sanjaya. Kiwari ngadadak datang deui. Bari leuwih rosa. Atuh awakna Tanjung Bagus teh kadorong tapi kali melengkah ka tukang. Panonna ngaburileng sirahna ngadangheung ka tukang aya getih anu muncrat tina bahamna. Dituturkeun ku ngeluna haseup ipis semu hideung tina jero bahamna. Ini pasung jagat alohok bengong bakat kurewas. 2 kali seranganna ukur digupay ku Sanjaya. Jadi Malik narajang ke arah muridna. Anjeun anu sabenerna budak ora. Anjeun teh mibanda ilmu langka, ilmu sayuti angin anu geus lila punah ratusan tahun ka tukang. Ceuk guru kaula aya saurang raja ti tanah Sunda anu mibanda eta ilmu. Tapi kiwari anjeun mibanda kana eta ilmu. Dimana asal anjeun sarta saha sabenerna guru anjeun? Ceuk nini pasung jagat beungeutna nu geus karijut peot teh katempo sepa. Kalah panca kakinya nini mah regelut teh. Bae ari panasaran mah. Ngaran kuring mah Sanjaya. Asal di Gunung Burangrang lain gedang. Gunung Burangrang mah asalna Nyai Mawar Bodas dina lalakon anu judulna Jawarati Burangrang anu dipedar di channel Mancomania. Kuring mah asalna di Gunung Galunggung di tanah Sunda. Ngeunaan guru kuring mah anjeun teu perlu nyahon ini. Cuma dibejakeun geda moal wawu. Ieu jajakan lain jalma samanea. Lamun aing narajang deui bisa-bisa si Tanjung Bagus anu tiwas atawa meureun aing anu cilaka. Sigana ieu budak teh turunan raja tanah Sunda anu diwaris ilmu sayuti angin ku kolot-kolotna.
Cilaka lamun kitu mah lain lawanin aing ieu mah. Mendingan ge aing teh gegancangan nyingkah di dieu pikeun nyalametkeun nyawana si Tanjung Bagus. Sanggeus mikir kapal badinya, Nini Pasung Jaga teh langsung manggul Tanjung Bagus nu jadi muridna. Anu harita geus ngajoprak teu walakaya geus teu inget di bumi alam. Sanjaya, heugi waktu kaula bakal males kelakuan anjeun ieu. Sanggeus nyarita kitu, Nini Pasung Jagat langsung ngablesat indit ninggalkeun eta tempat. Kari Sanjaya anu dibaturan ku Cah Kulau sarta Malati Sewu. Sedengkeun Dewa Racun mah masih nyumput di tempatna. Kuring mah ragu ka tabib ngora eta teh. Nah bener manehna teh bisa ngubaran kasakit guru. Ulah-ulah ke kalah kasakit guru nambahan parna. Cek Malati Sewu. Malati Sewu ngahaja nyarita kitu pikeun nyumputkeun rasa resepna ka Sanjaya ti hareupeun Cah Kulau. Apanan anjeun nyaksian ku sorangan? Sanjaya teh bisa nakis sakabeh jurus hebatna Nini Pasung Jagat. Walon Cah Kulau. Tapi kan centang tu manehna teh bisa ngubaran mah. Ilmu gelut mah apanan beda jeung ilmu ger ngubaran. Malati Sewu ngahaja nyaritana rada tarik supaya kadenge ku Sanjaya. Salila lampahan ka dieu loba kejadian anu ngabahayakeun nyawa kuring. Lamun teu dibantuan ditulungan ku Sanjaya pastina kuring teh moal bisa mulang tepi ka dieu. Malati Sewu, kuring teh secape nanonkeun nyawa pikeun mawa Sanjaya ka dieu teh. Lamun anjeun nyarita kitu sarua bae jeung teu ngahargaan kana sagala tarekah kuring. Nya kumaha anjeun bae Cah Kulau. Buktikeun bae lamun manehna teh memang bisa ngubaran guru. Cah Kulau, cek Sanjaya anu tadi ge sabenerna mah ngadengekeun kana obrolanna Cah Kulau jeung Malati Sewu. Ke ari eta teh buah naon tah? Tanya Sanjaya bari nunjuk kana tangkal kawas tangkal berenuk. Buahna teh leubeut teranggeyan kawas jambu tapi warnana bareureum semu kolot. Eta mah buah Malagasi. Sanjaya teu meunang di dahar eta mah, ulah di dahar. Sabab ngandung racun anu kacidaganasna. 2 bulan kamari aya pamayang anyar anu ngadahar eta buah teu apaleun meureun mah. Ukur sagegel ngadaharna ge ukur dina hitungan 10. Langsung maot karacunan teu katulungan deui. Adenge kitu Sanjaya lain sieun kalahkah ngarawel buah Malagasi nu paling deukeut kana sirahna. Bari langsung bae digegel dihuapkeun kana bahamna. Sanjaya, ulah didahar, cek kuring ge eta mah racunan. Gancang utahkeun. Cek Cah Kulau katempo reuas sarta salempang nempo Sanjaya kalah ngadahar buah Malagasi. Geningan seger amis ieu teh, lebar Cek Sanjaya bari terus nyapek buah. Sanjaya kalah ngarawel deui bae hiji buah Malagasi sejena saterusna digayem bangun ngeunah pisan. Dasar jajaka bodoh. Ka dieu teh meureunan rek niat ngubaran kalahkah maehan maneh ngadahar buah Malagasi. Keun Cah Kulau ku kuring urang hitung geura. 1, 2, 3. Cek Malati Sewu kalahkah ngetang
Maksud nama ngitung gitu teh sabab di hitungan anu ka-10 biasana nu ngadahar buah malagasi bakal maot. Bahamna ngabudah semu biru. Sanjaya gancang utahkeun eta buah gancang. Lamun anjeun tiwas kumaha engke nasib guru kuring? Ceuk cah Kulawu hari weus-weus. Katempo hariwangna teh lain ukur hariwang ka guruna anu gedena mah justru hariwang lamun Sanjaya kumaonam. Kuring teu kunaon-naon tuh cah Kulawu. Henteu tuh teu lieur-lieur acan tenang bae tuh keur ngeunah ya. Tapi bejaan tah batur anjeun lamun teu percaya ka kuring ge moal maksa rek ngubaran guru anjeun. Sok we ubaran ku anjeun duaan. Cah Kulawu malik ka Malati Sewu anu memang tita tadi ngomongna sambarangan. Anu kalahkah masih ngetang 35, 36, 37, 30 dah manggeus ya. Teu kudu ngetang sagala. Tempo tu Sanjaya nage teu kunaon-naon Malati Sewu. Eta buktina racun buah malagasi bae ge teu mempan ka Sanjaya mah. Sabenerna mah Sanjaya teh leungeun kencana nyusup kana cangkeng nyekelan kujang orai emas anu puguh anti racun. Supaya racun buah malagasi anu dahar langsung kasedot kana kujang emas. Malati Sewu ngeureunkeun eta nganana manehna ngahulang bari neuteup ka Sanjaya. Cah Kulawu mah malik deui we ka Sanjaya. Geus Sanjaya ulah ngadahar deui buah malagasi bisi kumaonam hayu urang gegancangan ka pasanggrahana guru. Ceuk cah Kulawu bari rek ngabedol pigeulangna Sanjaya. Tapi keur kitu ngadadak aduh Malati Sewu ngajengkang bari ngagero ka tukang. Dadana katempong ngebul. Aya tapak leungeun 5 ramo anu tutung dina tengah-tengah dada Malati Sewu. Aya jalma anu jahat ngapongohan. Cah Kulawu gancang ngagajleng mesat pedangna. Manehna ngagajleng ka hareup bari panonna nitenan ka sabudeureun eta tempat. Sanjaya mah nitenan kana tapak dampal leungeun anu tutung ngajeplok dina dada Malati Sewu. Tenggelan dampal leungeun jarak jauh anu ngandung racun mati ieu mah ya. Duh aing curiga ya. Malati Sewu rek hudang tapi kalahkah sosolontodan teu bisa ajeg nangtungna. Ulah loba gerak mendingan ge ngagoler bae keun ke kuring diubaran cek Sanjaya. Teu perlu. Kuring mah teu butuh bantuan anjeun. Malati Sewu kalahkah nyarande kana batu rada badag beungeutna beuki pias getih katempo ngucur tina salabiwirna. Keur kitu leungeun Sanjaya ngolebat ka hareupeun dada Malati Sewu. Malati Sewu rek nepak kana leungeun Sanjaya. Kunaon anjeun teh kalah rek nyampa dada kaula? Yeuh kuring mah lain rek nyampa dada anjeun tapi kuring mah newak jamparing anu ngarah ka dada anjeun. Tah walaun Sanjaya bari muka dampal leungeunna anu geus hasil newak hiji jamparing pondok ngan ukur 2 jengkal panjangna. Keur kitu datang deui jamparing anu sajena anu ngarah kana beuheungna Malati Sewu. Siup. Kap. Ku Sanjaya ditewak deui. Si jamparing teh 2 jamparing dicekel pageuh ku Sanjaya.
Malati Sewu nyolontod bru labuh kana taneuh. Cah kulau gancang ngagajleng ka hareupeun Sanjaya. Eueuh jalma sejen di ieu tempat. Malati Sewu. Ulah mikiran jalma sejen. Ayeuna mah gancang balikeun awakna Malati Sewu tah baturanjeun. Manehna karacunan ka tempona mah. Cik Sanjaya, cah kulau atuh gancang malikeun badana Malati Sewu, sedangkan Sanjaya gancang mesat kujang orai emas tina cangkengna. Kujang hurung ngempur matak silo anu nempo, lalaunan kujang teh ditempelkeun kana dadana Malati Sewu. Tapak dampal leungeun teh anu tutung lalaunan sirna. Kulit dadana Malati Sewu pulih kasalna mulus bodas bersih deui. Beungeut nage anu tadi sepa pisan geus getihan deui. Cah kulau, alirkeun hawa murni anjeun ka baturanjeun. Kuring mah rek mariksa heula kaayaan jeung Dewa Racun ya. Cik Sanjaya. Cah kulau ukur ungeuk, gancang manehna nempelkeun dua dampal leungeunna kana dada jeung beuteungna Malati Sewu. Sedangkan Sanjaya mah ngoloyong init. Sanjaya nyampurkeun hiji tangkal kai. Bari nyarandekeun tonggongna kana tangkal, Sanjaya nyarita. Dewa Racun, gancang turun. Sakedapan simpet aya jawaban naon-naon. Sanjaya rada keheul, suku kencana noker kana batang tangkal kai. Hiuk keduk. Tangkal kai ngageber tarik. Kalayang, brug. Dewa Racun ragrag ti luhur tangkal. Dewa Racun muringis nahan ka nyeri sabab cangkeng jeung cungcurungana karasa linu. Dalabuhna mani diuk pisan. Sanjaya ngalungkeun dua jamparing pondok kana lahunana Dewa Racun. Simpen jamparing anjeun. Ulah deui-deui dipake narajang batur sorangan. Kunaon anjeun teh kalah narajang ka Malati Sewu? Paroman Dewa Racun kawas anu ngemuk kamek. Disidem amarahna. Manehna hudang bari nyimpen jamparingna saterusna ngaleos init bari teu nyarita. Dewa Racun ngalengkah ke tempat anu sepi sarta rada jauh di tempat bieu manehna cicing dina tangkal kai. Sanjaya nya kapaksa nuturkeun. Sabrak ningali tapak dampal leungeun dina dadana Malati Sewu. Sanjaya mah geus bisa mastikeun yen eta teh tapak dampal leungeun teh tapak dampal leungeunna Dewa Racun. Sabab nilik tina ukuranana anu leutik, katamah-tamah nempo ukuran panah anu ngancam kana dadana Malati Sewu. Ngan bae hal eta teh teu dibejakeun ka Cah Kulau mah, sabab bisi mancing amarah Cah Kulau sarta nyingkahan kaributan. Sanjaya apal lamun Dewa Racun pasti boga alasan pikeun narajang ka Malati Sewu. Sabab Sanjaya teh apal pisan lamun Dewa Racun teh lain jalma anu sok jahil hayang nyoba kana pangabisa batur. Hal ieu anu ngundang kapanasaran jawara pedang dewa. Aya naon anu sabenerna tepi ka Dewa Racun wani ngancam nyawana Malati Sewu. Dina kayan kitu torojol aya saurang awewe tengah tubuh geulis sampernik berijeng jangkung lenjang. Di samping jangkung make kabaya kayas, leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhuna nyakelan nyiru dina luhur sirahna. Eleh ieu nu kasep. Penak deui sareng Ibi. Mana atuh THR-na ieu? Mana Ibi teh can meser acuk dulag. Dede poharanya deh kene Ibi mah dikabaya we ka mamana ge sareng di samping tah kasep tah. Mangga ya teh, mangga para manco mania bilih bade jajan.
Dari calan kolak teh ngan 2-3 dinten deui ieu teh bade atosan da bade entosan sasi saumna ge mangga diborong dah kolakna mangga. Ku norojolna Bibi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu nya. Dongeng Gandrung Sukma Sanjaya bagian ke-84 cag urang teuneun heula dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Enjing wengi patepang dangu deui nya di pedaran anu sami di channel Tepas Sunda. Masih diasuh ku Aki nyaeta Ki Dagarnya. Hatur nuhun kasadayana parantos satia manco, satia ngabandungan, satia ngarojong dongeng-dongeng Akinya. Mugia wae bari urang sasarengannya silaturahmi di udara. Urang tiasa ngareurah-reurah seni budayanya lira. Tiasa ngamumule nya seni dongeng Sunda ulah dugi ka tilem, ulah dugi ka icalnya. Pamirsa sadayana Aki bade ngawaleran heula patarosan tanapi ngadugikeun salam ngabsen sakantenannya. Para mancomania nu tos hadir komen di bagian 83. Aya saha wae mangga urang buka heula. Aya teh Herti Yuniarti ti Dago teh nya Kabogoh Sanjaya eta mah Pak. Ka Kang Yana Suryana oge hatur nuhun Cibaduyutna, Kang Anjar Wibawa oge Kang Asep Suparman SIPMM. Aya Kang Ato Sudarto saurna mugia dongeng Sunda di Tepas Sunda lana salamina. Kang Ugang Gunawan hatur nuhun. Tete Resti Multi Jayanti alias Irfan Yudianagel hatur nuhun. Satia ngamanconya Kang Atta Artawan oge Kang Dani Sujata oge. Teh Wiwin anu satia manco ti Subang Tayawana hatur nuhun. Aya Emo Ato sehat ki alhamdulillah kumasa mulihna. Aya Kang Ade Sukarna Cicadas Bandungnya. Teh Irma Rahmawati manco deui sauna bade pulkam nyuhunkeun doana pulang kampung panginten mudiknya. Nyuhunkeun pidoana ka sadayana sauna sing disalametkeun di jalan sareng hapunten ka para mancomania. Sumuhun sami-sami Teh Irma Rahmawati mugia wah uih mudik nanya dilancarkeun dugi ka kampung halaman tujuanana sewang-sewangan mugia dugi ka ditu kempel sareng ngariung sareng sadaya pamilinya sareng kulawargi nu aya di lembur. Salam baktos ka kulawargi Teteh Irma Rahmawati anu di lembur. Mugia sadayana dipaparinan kesehatan kelancaran segala rupina. Aya Kang Cep Hidayat ngiring hadir sauna. Sumuhun mangga Kang sareng salam baktos ki sumuhun katampi pisan ti Bandung Selatan. Hatur nuhun Kang Cep Hidayat. Teh Suliani oge hadir manco sauna hatur nuhun. Kang Dang Suparman oge hatur nuhun. Kang Rahmat Hidayat teh hilapnya. Kang Dudi Wiguna oge Kang Asoy Doran sauna. Oh rame ki jurusna raheng sauna tarung teras seru. Hatur nuhun katampi manya. Aya Kang Imar Pising anu hadir selalu setia manco. Kang Teh Esther Adelaide oge ngadangukeun teras satianya. Kang Acep Mulyadi Cibiuk Bandungna. Kang Taufik Abadi Tikir Cona ti Garutna yang Kang Abdul Hamid Jailani teras ti Karawangna aya Teteh Hanita Parel ti Bogorna Kang Muhammad Muklis teh nya hatur nuhun. Teh Lela Sukaesi oge Bandungna Nyi Iteung oge hatur nuhun ti Bekasi Ciprui teh. Kang Deden Rustandi ti Padang teh nya mugi aki sehat salam teras salamina amin. Sehat teras salamina sauna hanupis dongengna sami-sami. Kang Prabu Arjuna ti Banjarna. Kang Agus Sudrajatnya ti Bandungna nu resep kana Cimplo Bisarwiti. Kang Agus Sumantri oge ti Garut. Mamah Ani Mamah Andri Karawang ya. Kabogoh Sanjaya oge asana ieu mah ya. Alhamdulillah manco deui ki duh tos jol deui saingan aya Malati Sewu nya ki. Sumuhun saingan Mamah Ani nya. Teteh Linda Imut oge ti Bandungna tunun. Kang Agus Setiawan deui hilap alias Bah Agus ti Jati Handapnya. Hore Sanjaya tarung deui cenah itu aya nu geulis deui wae nya Malati Sewu. Kang Wartono Sanukri ti Riau. Kang Ade Goler Cibarusah Sindang Mulya Indahnya.
Teh Intan Ramadhani oge Kang Asep Sepuluh TPR Cimahi, Kang Nana Sutisna Tomang Padalarang, Kang Nugraha Bewok alhamdulillahnya sehat rasnya sawangsulna pribados nyuhunkeun dihapunten saurna samudayaning kalapatan sami-sami Kang urang silih bareng ngalirkeun nya. Ti Serangna hatur nuhun Kang Fadilah Muhammad oge Teteh Tami Maliha anu aya di Ciamis, Kang Anang Brahma ti Jatinangorna. Teras aya Kang Asep Suherman ti Bekasi. Amin amin hatur nuhun. Mugia aki daya dina kawilujengan saurna sinareng kawuliaan salam baktos satur nuhun pisan Kang. Aya si AA Setia Budi ya doh anu jago ngopdut di Tasikmalaya hatur nuhun. Kang Edi Kanta oge assalamualaikum waalaikumsalam. Manco bari gogoleran kisina mudah-mudahan dipaparinan kesehatan akina sadayana khusus agi sakulawargi sehat walafiat amin. Mugia Kang Edi Kanta sakulawargi oge dipaparinan kesehatannya. Kang Agus Liga Laksana oge di ujung berung atur nuhun. Kang Agus atur nuhun pisan kisah sami. Teh Yulina Belia Teteh dokterku ti Tasikmalaya atur nuhun sauna wilujeng manco hakiku. Enggak. Abah Mus sauna sawangsulna Abah Mus oge hapunten tina sagala kalepatan guyonan banyolan ka aki oge kasadaya manco mania. Ti payun nyanggakeun wilujeng boboran Syam 1 Syawal 1443 Hijriah hapunten lahir batin minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum amin amin ya rabbal alamin. Sami-sami bah. Kang Eni Rusani ti Garut Ciamisna teras Kang Eben Koang manco deui ti Sulawesi Selatan tebih ya. Atur nuhun Kang Eben, Kang Ayah Carga oge Ayah Carga ti Karawang ya atur nuhun ti panturana Kang Dudung Ancol, Kang Wawan Suwandi nya, Kang Omen Cileungsi oge Dimas RRK. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Kang Dimas. Tiasaan cenah aki gambarna mani sarai cenah serba bisa lah cenah. Alhamdulillah upami katampi manya namina ge aki manya kitu sok bagian ngahiburnya mugi we katampi. Terus aya sahade aya Kang Abdul Hamid Jailani parantosnya tadinya saterasna nyaeta sahaya Bahmus parantos Kang Ade Ramlan, Farid Demitfah nya teras ke Kang Iwan Purwandi. Yang kini bantu dihapunten abdi ge aki sumuhun sami-sami Kang Dadan Rumandi, Kang Etobri nya oge. Teteh Helatman 143 Cianjur Mekahna hadir manco atur nuhun sami-sami. Terus Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur. Amin amin atur nuhun pisan pidoana sami-sami. Pidoan sami kanggo Kang Jaya Sumpena nya, Kang Wawan Setiawan oge ti Dubai Emirat Arab nanya wilujeng boboran barokah sadayana insyaallah amin. Kang Yogi si Jatut Giriwil Purwakartanya atur nuhun Ki disarengan ku Pais Nila aduh sedep mah tegep pisan. Ang Sule ti Singaparna saurna bade sehat salamina Ki bade borong bisar witi. Kang Agung Sahida oge ti Kuningan nyakseni. Teteh Yati Cantik oge ti hilapnya. Kang Om Engkos ti Kerkop teh nya masyaracuk dulu lagi cenah. Aya Rizky Variasi terus ka Teteh Nji Mandalawangi, Kang Din Baharudin di Majalengka ya. Aya Siti Laila, Siti selalu mancoki hatur nuhun Teh Siti. Anu manco terasnya. Sakitu Bang enten tiasa kapihatur akin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.